kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah mangjaya hibar pangduati para wargi atuh sabada tadi para wargi sadaya mangjaya muka ya acara tepugonya eta marek muka pisana atuh langsung sanes batuk eta para wargi lebet nanong eta mah lebetna teh ieu arda serak sakedik lah kita. Namun alhamdulillah para mitra teh sawios-wios bilih aduh kunaon ieu mangjaya cenduh buat damang cina badeneang gitu ya tekedan yang lah damang jaya nepangan para wargi ayeuna dina ieu acara urang sami-sami ngabandungan harita nyi Inah tarung sareng Jang Darta sareng nyi Titi mamalihan kitu margi Nen Sukmawati jadi nyi Titi atuh Kiburak jadi Jang Darta namun ku nyi Inah mah kauninga ite kumargi naon sababna kauninga kumargi nalika arita Nen Sukmawati sareng Kiburak mamawa babanan nyaeta nu namina Siwana Rabodas para mitra sadaya atuh para wagi sadaya Wana Rabodas teh harita teh dituturkeun ku Nyi Inah mangga namun aya sebagian kalimat nu kumangjaya bade diwangsulan deui. Para wargi kaum dangu Nyi Inah nang karak bengkang hesere kudang nu aya mah sakedapan manehanana humarurung ngararasakeun kanyeri nu karanapan ku dirina. Kurang ajar sia dasar siluman sia budak aduh. Nyi Inah hamek-hamekan bari jeung ugal-ugi rek kudang ge ngarasa susah. Jang Darta mamalihan pohara sugmaeunana terus manehanana ngadeukeutan ka Nyi Inah. Nuker humarurung bari nang karak bengkang nang tunggi Nyi Inah bari pok ngomong. Kumaha geus kieu ye Inah? Nah maneh rek biluk atau moal ka diri kami ha? Nah maneh rek milu atau moal ka diri kami ha? Sok jawab atuh sia. Mending ge biluk ka kami sia. Mun teu biluk sia disiksa bebeakan ku aing. Keheulaan mun aing kudu biluk kudu daek milu ka andika mah siluman edan sia. Urak Sukmawati pejakeun ka aing dikumahakeun Siwanara jeung Ki Sabda ku diri andika ha? Dikumahakeun sia. Inah nanyakeun diri Kiwanara jeung Ki Sabda anu waktu tadi kumanehna katempo dibawa ka jero guha ku diri Kiburak jeung Nen Sukmawati. Jadi manehnya honya kana kaayaan tadi basa aing jeung Nen Sukmawati mawa maranehanana duaan ka jero guha. Bener malah kuring nuturkeun ka anjeun. Ti barang aranjeun ninggalkeun tempat galungan tadi jeung Kiwanara katut Ki Sabda di sakuloneun sirah Cikandung. Aing manyaho sia kurang ajar. Tetela pohara apaleunana ka urang ieu mangkluk teh Nen. Aduh. Manehanana nuturkeun urang ka dieu Nen. Kumaha ye geus ieu Nen ye? Buru-buru cangkalak kurak kapalang urang geus dikanyahokeun ku manehna. Urang ulah asa-asa keur nyiksa dirina bener. Buru-buru talian hijikeun jeung Si Sabda jeung Siwanara di jero guha. Engke mun geus hasil menangkeun keristiksan iblis gampang pikeun yanganana. Urang setorkeun ka Kangjeng Raja. Sok buru-buru siksa sina lumpuh ngarah gampang lewakna. Nyi Titi mamalihan alias Nen Sukmawati pohara amakeunana ku ayana Nyi Inah geus nyahoeun kana rusiah manehanana nu sanyana. Nyawang atuh itu kaputusan mah. Pokona mah ieu mangkelip urang tawan. Ieu mangkeluk urang tawan deh. Inah geus sia. Ulah loba pamolah diri sia ayeuna baris direwak. Urang borogoan sia cek Jang Darta mamalihan alias Kiburak ngaragamang leungina narongkong rek newak awak Nyi Inah nu keureuh ngagoler. Nyi Inah ngagorowok tarik bari ngaguringal hudang. Kurang ajar sia. Sok harita keneh Nyi Inah ngaluarkeun cucuk gelung jimat. Cekelan manehanana semuk hiuk rek ditubleskeun kana dirina Jang Darta mamalihan teh. Tapi aneh barang srep barang les Jang Darta mamalihan nyiles di kanyahoan. Nu aya ngan kadenge sora anu seurinya kakak bangun deukeut. Pantes kitu kaayaan Jang Darta mamalihan alias Kiburak bubuhan hareta ngagunakeun aji halimunan wiridan ti Kangjeng Raja Prabu Cakrasena teh. Nyi Inah lain deui amakeunana manehana nangtung bari cucuk gelung teu lesot tina ceklan leungina. Wak ieu neangan musuh tetela teu katempo. Urak nemongan sia kurang ajar. Kalau lain satria si lain make jeung ngumput segala. Namun bener-bener si lain lalaki langit laranang jagat temongkeun sia.
kabisa sia ulah nyompot gitu rasa belan sia nyeh ieu kula ieu celing diri ki budak ngemongan deui anger dina rupa jiga Jamdarta manehna seurinya kakak bangun bunga hinaker rasakeun ye cucuk lung jimat nu aing sia budak Nina maledogeun cucuk lung jimat ka diri ki budak tapi ki budak kerikat nada eta cucuk gelung dibaledogeun teh ditadahku kerisi mata setan meletok cucuk gelung teh terjadi dua bagian peluk murag kahanap tetela teu kuat dipake ngayonan wabesen kerisi mata setan nyaksian kejadian harita diri Nina poharana langsana poharana lasna disangka baris kejadian kitu cucuk gelung jimat bakal hancur mangsa ayeuna potong jadi dua bagian hiji kejadian anu teu diharapkeun ku manehna ti anggana dina kaya Nina keur ngahuleng kitu ki budak teu ngalilakeun deui waktu gancang nyurukeun kerisi mata setan rek ditublaskeun kana beuteung Nina bari ngagorowo modar sia ina sebuk kerisi mata setan ditublaskeun pohara tarikna harita teh para wargi tapi Nina teu mikeun mun awakna kudu kabeunangan ku eta keris warna bulao teh si mata setan nu mata kerikat manehna ngajauh ka luhur kalayang awak Nina ngalayang ka luhur bangun hampang minaker Nina ngagunakeun ilmu kalakai katebak angin anu sampurnana ternyata ilmu hampang raga urang ngajar sia sedang kalayang deui diri ki budak yang ngalayang ka luhur nuturkeun awak Nina anu ngagunakeun ilmu hampang raga ayeuna kaayaan jadi pahari-pahari bari kerisi mata setan henteu lesot tina cekelan leungeunna sabuk keris ditublaskeun tapi rikat Nina najongkeun suku katuh kana palebah pikelang leungeun ki budak geus kena tarik naker kerepeng leungeun ki budak karasa panas jeung nyeri bareng jeung kitu peluk kerisi mata setan teh harita keneh murag kahanap lesot tina cekelan leungeun ki budak sabot ki budak ngarasa aneh jeung heran ku ayeuna keris murag bari ngararasakeun leungeun karasa komper jeung panas Nina teu ngantep kitu bae harita des beungeut ki budak ditajong ku tajongan ngaruntuy dina gerakan hujan silantang pilih genti katuh jeung kenca terus deskeun pisan atuh ki budak ngoceak plug murag gahanap bari terus gegerungan jeling Nina turun nangtung gigireun ki budak nu keur gegerungan nahan ka nyeri para mitra kaum dangu harita Nina tuluy nyarita hayo rek dikumahakeun di peten anika ayeuna sia budak waduh teu sangka sia teh ayeuna es nu ninggaga aduh ulah ngarasa tak ari kieu ka ayeuna mah ampun deh di budak usaha oseh hayang minangtung nganya kitu kaayaan siga nu ripuhna keur deui ki budak nu wana jeung rupana persis Jamdarta harita murag deui labuh deui gebruk labuh deui kawas nu bener-bener tarajaya ilang kakuatanana pantes lamun ki budak ngarasa ripuh atuh da beungeutna waktu tadi terus-terusan kabeunangan ku tajongan pohara tarikna di diri Nina ayeuna mun memang teu asa-asa dina ngoning ngayonan diri ki budak pangna kitu bongan ki budak sorangan apan rek malah nyawa manehna rek maehan ka manehna untung masih keneh bisa nyelametkeun diri dalamun kurang rancing geus makana tangtu dirina baris paragat nyawana alatan jadi mamangsa ka kejeman kerisi mata setan anu yakin pohara ampuhna hal eta sagemlengna ngalantaran kenyinah pohara nafsuna pohara amokna ka diri ki budak nu jadi Jamdarta mamalihan Nina pohara sugemaeunana nyaksian kayan ki budak nu gegerungan bari nang karak bengkang nanjan kitu manehna tetep waspada bisi dirina ki budak ngamuk deui jabati kitu kawaspadaan Nina teu deui ingetkeun di dinya ajaan Den Sukmawati nu kiwari geus ngajanggelek jadi dirina nyititi palsu budak rek taluk moal sia ha moal kurang ajarnya sabuk suku Nina harita mata geus dipake najong beungeut ki budak atuh kurentel ki budak gogorentelan bari jeung hahargungan bangun anu ripuhna keur bari nahan ka nyeri bohongan si anu bangga jeung basangka deui budak rek taluk moal Nina keukeuh nanya rek taluk moalna ka diri ki budak bari kituna teh suku geus diulangkeun deui moal keukeuh ki budak nyebut moal
najan kaayaan manehna geus ripuh setan sia geus beungeut kiburak ditajong satakerna ku Nyi Ina. Aduh, kiburak ngeceak deui bae bari awakna gorempal bakat tingku tarikna tajong ngan Nyi Ina. Budak, andika ayeuna kudu gancang robah deui wujud ulah ngajadikeun Kang Darta lantaran lamun andika masih kere nyamur ngajadikeun Kang Darta diri kami moal ngantep diri anjeun salamet. Gancang andika geura robah wujud kalayan kami ngaharepkeun supaya andika ulah ngayakeun kaonaran di alam manusia ulah ngaganggu ka bangsa manusia utanawa pihak dulu kula kumaha rek ngalaksanakeun moal tah Jangan kumaha kami moal nurut ka kayang andika kurajar sia kami kajinting hancur tutumpulan batan urut jeung batan ngagugu ka kayang andika kurajar sia kiburak najan bari jeung hahargungan manna keukeuh nyebut moal ngagagu moal ngagugu moal taluk moal nurut kana kahayang Nyi Ina nu terus nyiksa ka manehna. Kurang ajar sia mun kitu mah andika teh kudu dipodahan ku aing suganya. Dasar juring sia kalakuan teh kurang ajar sia. Meuni teu euy-euy nya eueuh-eueuhna. Nyi Ina harita keneh rek ngirimkeun serangan nu mateni. Dua leungeun didorongkeun ka hareup dibarengan ku tanaga jero sagemlengna. Kituna bari jeung ngumpulkeun sakabeh kakuatan nu masih ngancik dina dirina. Gero Nyi Ina ngagero tarikna keur bali leungeun harita keneh langsung didorongkeun ka palebah kiburak anu keur ngagoler. Ngaso heula para wargi kaum dangu, ngaso heula ngaso. Langsung nyerang barang kekitu wer tina dua leungina keluar angin dorongan pohara tarikna harita nyerang waruga kiburak nu masih keneh dina warugana Jang Darta palsu tapi barang serangan eta tumiba ka dirinci kiburak Jeleng Sukmawati nu ngajadikeun titi palsu ngagajleng ka hareup Nyi Ina nu kangan diri kiburak nu keur ngagoler Nyi titi harita tuluy manehna ngagunakeun ilmu atuh puguh we Nen Sukmawati harita ngadorongkeun leungeun dibarengan ku kakuatan tanaga batin pohara tarikna werdes cengkang Nyi Ina ngacempang ka tukang lug manehna labuh sedengkeun Nen Sukmawati masih kene ajeg nangtung bari mencerong antemna keur ka Nyi Ina kaya Nyi Ina nu keur ngagoler harita bari kayan ripuh naker gancang di deukeutan ku diri Nen Sukmawati jeung nangtung bari pokna. Nyai, memangnya teteh Nen Sukmawati ngahajak ieu ngarah baturnya ka Nyi Titi teu nyahoeun kana kaayaan usahana yen teteh Nen Sukmawati kitu ayeuna wayahna Nyai kudu milu ka tetehnya keur aing mah sakajeun dipaehan Sukmawati gancang aing poah paehan keheulaan mung aing mah sia kudu nurut kana kahayang andika mung aing kudu milu ka andika nu kaancikan ku bangsa siluman. Najan kaayaan manehna ngalungsar bari kaya tangan pangawasa atuh harita para mitra sadaya teu kudu dirina Nyi Ina masih kene bisa ngambek teu wudu diri Nyi Ina masih kene bisa ngambek nyarekan ka Nen Sukmawati memang jeung nya keur Nyi Ina kajeun paeh ayeuna kajeun teuing raga paturai jeung nyawa jeung tibatan dirina kudu biluk ka Nen Sukmawati. Jadi bener andika moal nurutnya omongan Nen Sukmawati pohara kasar garihalna nada omongan bener-bener nu pinuh kuseuh amarah nu ngambebelak nguntab-nguntab. Bener kajian paeh sok aing geura paehan aing marido ikhlas najan kudu paeh oge. Nah bener-bener manehna amekeun malanana sadaekna naker ngomong bari jeung harita teh malas molotot kan titi palsu kurang ajarnya tetela maneh teu bisa dipikannya teu beunang dipikarunya sia rasakeun ayeuna mah ku gempuran ti aing deuleu. Titi palsu alias Nen Sukmawati harita keneh ngaluarkeun sisir panggeulis sisir jimat pamere ti Kangjeng Raja Siluman Prabu Cakrasena. Ye sisir jimat waina keneh ditimbankeun ku maneh ka manehna atuh para mitra sadaya atuh puguh we atuh Nyi Ina ge ni barang harita di baledogaku ka Nyi Ina teh
Manggang naukur ayam meureun 2 meter tinggi dan Sukmawati alias titi palsu. Ya, sisir jimat ayeuna kene baris ditibankeun ka maneh si ayeuna. Maneh kadatang bakal modar deuleu. Nyi Inah geus peureum tanda nu pasrah kana kaayaan harita. Manehna geus nyahoeun lamun kaayaan eta sisir jimat pohara ampuhna. Sorana ge apan meuningah nyung tarik naker mata katorekan ngadengi. Tapi datang napi tulung memang sok teh sakara-kara. Sakapeung harita teh sok tara kapikir ti anggalna, tara kaimpleng ti mimitina. Nya kitu deui yakin yen pangeran mah taranang we ti bongkokna. Lantaran mangsa harita barang eta sisir jimat anu Nen Sukmawati rek culuk pisan kana awak Nyi Inah. Teu kanyahoan celeng aya hiji maung lodaya nyamperkeun ka dinya. Harita teh gaur-gaur para wargi sadaya. Tur dina waktu pohara gancang eta maung lodaya ngarawun Inah kalaya dina waktu sakicup naker cengles. Sakadang maung lodaya nu geus mawa Nyi Inah teh ninggalkeun eta tempat. Gerakan estimin susah digambarkeun ku ngomong-ngomongan. Teu teh lama Nyi Inah salamet. Masih keneh panjang lalakon atuh diriki si lodaya ge salamet teu kabeunangan da gancan naker dina ngarawun Inah saterusna dibawa kabur mun hese dituturkeun ku mata. Sanes diri Nen Sukmawati jeung Ki Burak anu harita ngarasa keheul jeung amek ku eueuhna Nyi Inah. Manehna bieu kawas anu hareugeun, kawas anu aya dina impian, nempo maung anu geus nyalametkeun diri Nyi Inah tur ayeuna geus eueuh di dinya. Gancang sisir nu tadi dibaledogkeun ka Nyi Inah nyatana sisir jimat dicokot deui terus diselapkeun dina cangkeng ku Nen Sukmawati. Ret Nen Sukmawati ngareret ka diri Ki Burak baripokna. Kurang ajar sia Burak. Si Inah geus aya nu mawa geus aya nu nulungan. Aduh aing mah. Wah. Wasanya namun rek ditulungan teuing meureun. Wasanya merek dihakan ku sagana maung lodaya teh. Aina dicokot heula ti dieu. Nangke mun geus jauh ti urang sigana si Inah teh dihakan. Ku eta sakadang maung lodaya pasti meureun disasaak. Emang Ki Burak manehna manyangka maung biasa bae kasebutna maung galak. Sato galak dan disangkan baris ngamangsa ka diri Nyi Inah nu geus mun geus jauh ti dinya. Tapi Nen Sukmawati nu jirimna masih keneh nyetiti. Harita gogodeg ge atuh. Tana teu sapaham teu sapamanggih jeung dirina Ki Burak. Cekuring mah lain maung biasa Burak, tangtu maung inguan. Ieu mah sigana maung inguan saurang jalma nu niat nulungan ka si Inah. Sangkan si Inah salamet ti urang. Lantaran mun maung biasa mah dina nyokotna Nyi Inah moal ku sukuna, tapi langsung ku sungutna. Ieu mah apan geunganan ku sukuna nu hareup. Lumpatna ge si janu nangtung kabur ngabecir sakiceut naker. Mawa Nyi Inah mun lain maung inguan mun lain maung anu ngarti mah monya mawa si Inah ku cara kitu pan matak teu kaharti Burak. Nen Sukmawati panjang lebar nemrakeun pamanggihna jeung nemrakeun sangkaanana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra kaundang harita Ki Burak tuluy nyarita. Aduh nya adenya aduh lajeng kumaha teu dilampoeun urang ayeuna Den. Ki Burak tumanya nginaan permaksudan saterusna sanggeus manehna ngarti kana omongan Nen Sukmawati. Aing mah hayu urang kaleuweung kadu. Sigada datang kali nyawan cipeutingkeun bae ngarah tumanina hayu urang ini Burak. Urang pentak keris titisan iblis di dirina Eyang Sukmarasa. Yu Burak kadu galimpangna maneh teu. Urang maksakeun ini lah, coba-coba lah. Jaga menawi kaduga gitulah. Para wargi sadaya. Atuh najan mimitina mah Ki Burak kemaksakeun nangtung rada hese, tapi suku karasa nyeri, tapi lila-lila mah teu burung manehna bisa nangtung. Hahaha geuning ieu. Kuring bisa nangtung Den. Aduh, ieu atuh ah. Urang mimit ayeuna kene. Ngarah datangna kaleuweung kadu teh. Teu penting teuing pokona mah kitu tah. Pokona mah Den. Yu atuh Burak,
nanya itu sakalidainya kuring papatah yang namun orang geus aya hareupeun Eyang Sukmarasa urang kudu bener-bener bisa nyamul nyumputkeun ka aya nu sanyana maneh kudu sing jiga Jangdarta atuh kuring baris ngebrehkeun ka aya kuring nu persis jiga nu titi yuk urang ingit budak mungpeun kacan teuing pisan moal Den beral atuh Den Sukmawati geus salin wujud jadi titi jeung Ki Burak sanggeus salin wujud jadi Jangdarta harita ninggalkeun wewengkon Duha Warudoyong pasir caring lumampah senjang ngajunjung kaleuweung kadu ka pamatuhanna Eyang Sukmarasa pikeun ngakalan minangkeun keris titisan iblis anu ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena dibejakeun yen eta pakaranggo teh ayeuna mah aya dina cekelan Eyang Sukmarasa. Da memang teu jauh sanyana antara ti guha padumukan Mas Centring Keling ti Warudoyong pasir caring kaleuweung kadu pamatuhanana Eyang Sukmarasa kurang leuwih lumampah meureun kurang leuwih 2 jam nyakeun lampah 2 jam duaan geus cunduk kaleuweung kadu terus atuh pating alas rak nyangan imah nu disangka nama pamatuhan Eyang Sukmarasa tetela teu kapanggih wangunan hiji saungan kayana gede jeung bumi harita geus kapanggih ku diri Den Sukmawati jeung Ki Burak nu geus jadi siluman atuh palamitra sadaya bari nyamur ngajanggelek jadi mititi jeung Jangdarta maksudna teu burung kapanggih palamitra sanes skala teu kapanggih teu burung kapanggih hapunten jeneng kula milangna teu burung kapanggih kitu teh diteangan tuluy kaditu kadieu ngaler ngidul mutuh ngulan ngetan ngulon teu burung kapanggih lamun hapunten aku mangga urang terasi harita para mitra sadaya geus aya para wargi sadaya di hareupeun eta saung reg lumampahna Den Sukmawati jeung Ki Burak karita arireun panon duana ngawaskeun kana palebah wangunan saung wayah hareupeunana anganna ukur aya meureun tilu depa di tempat marang nanangkeun adena najan waktu peuting kayan teu merdong teuing da tujuh kaparengan keur caang bulan antara Den Sukmawati jeung Ki Burak harita pating gerendeng ngobrol urang ayeuna geus cunuk kana hareupeun hiji saung di wewengkon leuweung kadu sigana nya etanya pokona mah sigana mah eta nu aya hareupeun urang saung Eyang Sukmarasa teh budak bener Den moal salah deui jigana mah kitu pisan Den moal salah deui pokona mah Den jigana mah lantaran di dieu mah di tempat ngan eta hijina saung aya kabeneran patempatan siga pikabetaheuna kader buan nalega jabalalaning bereresi jadi lumampah urang ti padumukan ini teh Mas Centring Keling ka ieu tempat teh teu badir Den tegaplah Den lah katara sikap Ki Burak bangun bunga hinaka memang bener tegaplah teu badir budak tah kitu ngan eta kaayaan teh pohara simpena pohara ti istrinana geuning budak meuni teu katempo jalma saurang-urang acan nu lampreng di hareupeun eta saung nah hanya cing sugan-sugan maneh atuh ngarti jeung nyaho naon itu akibati naon pokna Den Sukmawati kawas nucang caya ari Den pada ini teh penting kada tantu nu ngeusian geus hare kasup si Sukmarasa kana tantu geus kerek nyegrek Den dan ngaring keneh mah kada tantu baris nyahoan ayeuna urang aya ka dieu tu baris keluar Den tema Ki Burak ngebrehkeun pamanggihna minaan masalah-masalah anu memang kapanggih harita naon sababna leuheung mun nya geus sare ka urangna baris gampang pikeun ngalaksanakeun permaksudan ngan kumaha mun geus eueuh sahanyaho eta saung teh ayeuna mah kosong ditinggalkeun ku nu bogana disebut cenah politik bumi hangus teh kitu ngan teu we dia dibeuleum mah ya sun urang buktikeun atuh Den lah urang datangan ayeuna keneh kadinya urang buktikeun nahannya geus kosong atawa aya keneh nu ngisianana ieu Den urang teh angganinya lah penasaran jeung kuring mah cek Ki Burak para wargi sadaya ngaso heula ngaso Den
Sukmawati barang harita ngadenge usul na Kiburak harita teh para wargi pikeun nalungtik eta patempatan tuluy nyarita. Sok atuh burak ngan tetep urang kudu hati-hati waspada, kudu carincing pagi kancing saring set pagi iket. Bisa aya kajadian teu dipiharapna. Mangga Den. Laos Kiburak miheulaan lumampah dituturkeun ku Den Sukmawati tukanginana. Sakedeung duana geus cunug ka deukeut eta saung. Tetela simpena kerekayan saung teh sija anu eueuh pisan damiangna. Jika eueuh ngisian malah mah eueuh damar acan da puguhnya ge anu ngisian mah kana tangtu baris aya damar. Boh di luareun saung, boh di jero saung ari apaan eueuh damar atawa cempor hiji-hiji acan. Sanyana teh kitu estuning matak heran, jeung matak hemeng pikeun dirina Den Sukmawati jeung diri Kiburak. Nu masih can ngarobah wujud, masih keneh kaayaan jadi nyititi jeung Jangdarta mamalihan. Simpe ti iseun burak, eueuh sora anu karasa keresek acan kasanyana, malah mah eueuh damar hiji-hiji acannya. Matak heran gini. Wah ieu mah antos aduh kunen di dieu. Kondisi mah kuring yeuh. Hore ka jero saung, rek ngabuktikeun aya eueuhna nu ngeusian di saung Den. Tong maka asup burak. Mending urang geroan heula ku urang susuganan aya keneh ngeusian. Saha nu nyaho si Sukmarasa api-api teu nyahoeun kana kaayaan urang datang. Cing, pokona mah jempe heula nya. Ieu rek ngageroan heula manehna. Sumangga atuh lain lah, nyengakeun sadaya-daya kumaha saena we kumaha neun. Abdi mah sejengiringan heuh. Geus kitu mah pok Den Sukmawati nyarita. Niron-niron sorana nyititi. Eyang tos kulem teh acan Eyang. Eyang ya abdi nyititi. Kituna nyititi mamalihan bari jeung keketrok kana panto saung nya kitu tacan aya nu nemalan kaayaan pohara ti isinana pohara simpen. Nyititi mamalihan harita ngareret ka Jangdarta mamalihan anu nangtung harita tukanginana jeung Jangdarta mamalihan nu sanyana mah Kiburak teh harita ungeuk atuh pokoe nyititi mamalihan ngomong bari jeung teu poho ka keterok kana panto saung. Waktosna seep. Duwi ka dieu heula para mitra.